Ayeuna mah hancana tertikal lumayan proses nalami oge baraya. Aktivitas kuring sapopoe di perantauan. Si amat sakit gigi, selamat pagi baraya. Di luar mani bara recek, keur peuting mani hujan gede. Jadi asup gawe ge mani kaberangan, da disangkana jiga jam 7 keneh padahal mah ieu teh geus jam 8 beurang baraya. Satos dugi mah ayeuna mah urang beberes heula, urang bebersih heula. Ieu mani bara lapisan acak-acakan. Benang jeung sampah teh mani ngahareriji kudu dipisah-pisahkeun heula, ngarahan teu kapiceunan, lebar lamun dipiceunan mah. Disapukeun mah dibersihan mah ngeunaheun, katinggalina teh mah harerang jeung bara resih jadi bara retah. Hari geus bebersih mah ayeuna mah urang sarapan heula, da soalna geus kaburu lapar pisan. Lamun teu sarapan teh sok leuleus kana awak ya baraya. Saatos sarapan mah ayeuna mah urang digeber damelanana, ieu nuju ngadamelan tertikal lumayan dalami oge ya baraya. Proses jahitanna mah lumayan sarakos jaket walaupun teu make puring oge. Seueur teuing aksesorisna loba ditempel-tempel jeung jahitanana dua-dua. Dirasa-rasa mah sarakos jaket. Lami-lami oge dikeureuh mah jadi bareuh. Ketang maksudna mah tereh lain bareuh. Ari nu ngaranna bareuh mah khusus jang 17 tahun kagigir. Ari masih budak leutik keneh mah moal ngarti. Oke lanjut, mun hoyong terang lilana ieu pada melan prosesna ieu teh tanganna make sekodar can sekodar jero jeung deui make perepet atawa pelekro dina leungeunna dua-dua terus dihareupna oge dua-dua ieu teh lila pisan prosesna. Jeung lajang deui dihareup teh make bobokan seleting terus make kantong make tutup. Wah ribet baraya. Sakitu heula videona hatur nuhun keur tos maranco. See you next vlog dah.